saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara fakir bikeun ka fakir miskin bikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang mah perang nage henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener li'ilai kalimatillah nang ngadegkeun nang tungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon kumaha cenah ku ari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat ai pamarentah teh asupna kana naon amil ay amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat sakumaha memenuhi syaratna hiji